Warisan pujang kaurang dipusti-pusti diraksa didama-dama rapi geningan nulungan didama dibapang merapi dasar apa mirip Ayah, mama. dina pagelaran wayang tangtos moal diradai keras sekarang mah Bapak Haji Ustad Ayub anu bager katut nayaga keras sekarang katut nayaga Bapak Haji Profesor Heraman jadi ciri anu pasti Geresekar katut nayaga bos asri liar jaya anunya jadi ciri anu pasti anu pasti hariring nu matak nyaring haluan nu matak budang idalang nyanding pepeling rek medal sarita wayang di kampung bos asli liar jaya Ujang kapok kawiwitan nyipta seni pawayangan Bapak Kades Oji nyipta seni pawayangan mi banda hiji gambaran Ayah, ayah jani. kabudayan kesenian jasana sanes lumayan pokok di anggot hiburan reketan duduluran walah Pak Haji Opi Ketua HPDKI silokanina kehirupan rumingka di pawenangan sadaya kerasa pangeran kang mamena prakasa Eta kasadaya kerasa pangeran ayayan tariana wayang usi kudang jalma hirup ukersana wah Teh Yeti Sophia simbol dina seni wayang Mangga Dede melodi lira jalma nu kumaha lengkap Karujak ayah. Bapak Abdul Tuyib hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan
komeng liar cahaya boga ciri anu pasti watek nu ngancikna diri bos asri liar jaya wayang ngasih muakar manusia masing-masing tesarua sor kapayu neng Sopi Hadi wayang Guru Taslim simul pada yang Yosef kermanusa wayang simul kermanusa masing-masing sarua kumlara di alam dunia boga watak beda-beda Abah Haji Rosan Pojong Barat Bos Arifin Lewi Kuda pengawat beda-beda ingi pun dikabubuka bangung rep madep kadia purwa sinenggi sorak tarompet ayu aku tadi gawe Pasukarya purwaman mantraya winulan iya sesesoro tinggan tinang pamutusi cinarita tedak saking pundi-pun dados tandaning carita iya kukung gebang siwa lan tunggal ela 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 kaden ayu ayu
pada tetes tumaretes tang tinaretesanana astagangga wiratan lan patra Cimuntang mah Cimuntang kabahnya lestari Kecamatan Panu banget Berejuhan mah kurang hiji Laksanakeun Pangwangunna Pangwangunna Purwa mentra winulan sastra tinuara alon panjangi ngawuwus sinengge kanda purwa lantara Dopi basane purwa. purwa hartosipun wiwitan Dopi tara. tara itu carita Iya nggih. boten wonten malih kejabi Di mana kula? di salabeting karaton nagara Trajotisna di kaaryaan Prince Sendani Iya nggih. Arya Kebo Kuning Doh. ngahajang ngaging sirlingi patih Arya Kebo Ijo Laras. anu tungkul kamalik lutat imah narimang sabda adrih ningali pamor ingkang Arya Doh. watek wantos Arya Kebo Kuning pengawakan wujud diu awak buta diri terahing reseksi terahing reseksi ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi Anak hiburan seni suara. Iya. Ode lah aya kurang hiburan heula seni suara itu terakhir di harga tilu ode Sangat. dengarkeun ka Bapak Lurah Jabar hadir Hadir. dengarkeun ka Bapak Kambara Sulanti hadir Aya Kang Baran oge jagakeun ieu hiburan anak kula. Abdi Dadun hadir ode Hadir. Nyangakeun seni suara Bapak Asep Junaidi dipilih gamelan Sunda mirik seni pawayangan Pak Haji Asep Junaidi nakawihan eta geningan lagu padaya budaya seni pribadi pauji muat Bapak Hasanuddin aya. mintonakeun Bapak Jojon aya gitu. Nuhun. ajengan diri tekenging liluli kang wahyu wajangka sapa moman eta geningan lamun dicaci
budaya mah Seprama Ramdhani lambang bangsa Arita wis Jemar bahas Jun tawis Jemar nagarana binangkit mah binangkit putra putri Kang Herato Banten bintang Kakanda Sukarya kamu teh karang cing Alden bulan kurang etan nu hadir kesenian kebudayaan Pak Haji Cecep Herianto dina alam lima genap tujuh karek menang tujuh lain ukur hiburan mancini juru Pawawan Kurniawan Camat Argapura nama era mancin juru ada pemeran Badaya ibing raspati angkana salentan Hei sor kapayun hayayan tarian Walah, bang. gara-gara Pak Ulis Erni Ibu Ulis Erni lah. Bapak Hasanuddin Ayah. Wilujeng Bapak Rasad, sauyunan masakan Galayar Jojo ayah. Galayar Nyi mojang lencang bos asli liar jaya kewas pantas ngiring midang ngiring tanda tatamu sumpi pakades hodi Kepat iping apa mengalir raja ya obatin kepat iping langke ora macan tenang Ari dirak suka Pak Haji Asep Junedi eta dirak suka kabayang Mas Arifin Awikuda kapribadian tanpa reka tanpa reka hujan jalingkang Ari bubuden mah Kang Sukarya anu bagus ngunghak jampelak ari bubuden mah Pak Iqbal bagawat deui ngunghak jampelak Garawagan Pak Haji Asep Junaedi Ibu Haja Ela Garawagan lirnu lahan rigik semua geningan anu minculan
Pulsa subang layan estu saja pining Dewi pantes disebat geranya iki boleh layan sebut Dewi Sri Parota Dewi Jasmani Rohani Sasmita Kedali Ngabudi Bos Arif Pilawi Kuda Sasmita Kedali Budi Sor kapayune Perkasya Nepi ka saya si Cikini. Sophia mangga nyangga kesenian kebudayaan ari jasana jasana sanes lumayan ari kesenian kebudayaan jasana geningan sanes lumayan Pokodi anggo hiburan Pak Alex Sukasari Sor kapayun Pauli Sukasari kuningan hadir ade Bapak Kadus Banjaran ayahna. Dok. Bapak hebat.
pasewakan busana maneka maneka warna Sri tinun ing pasewakan busana maneka warna busana maneka serba kapus keteng dianang yang pandrahing sarwarukma rengkeng manik nawa retna ngotek tak wayang sakotak ngabuk bak siloka awak nalung tik wayang sapeti silip sindir ngaji diri wayang purwa nusantara tutur tinular budaya bacaan sakabe jalama nu semebar di alam dunia iya di alam dunia di alam dunia ditinggal yasa aulia waris aji para wali caang nati maha sukma uning nati maha suci lalakon awit carita palsafah keur manusia di pedar juru berata ki dalang kandabuana wontening di kaaryaan Prinsen Dani Nagara Trajutisna bebesik Arya Kebo Kuning sampun satinggal pinatur rata lenggahing dedampar dentak pinalepeting sosoca minang kana waratna lemek babut perang medani ginana jembarang kastori lan sinebaran sari sampun dipun parak patih Arya kakasih Kebo Ijo anu tungkul kamalik lu terjemah dari Mang Sabda ajrih ningali Arya Kebo Kuning anu memang wujud diu awak buta diri terakhir reseksi malum ieu nagara Trajutisna hampir 80% sadayana bangsa diu lami-lami ngandika kodaling lisan mekaten pengandikanepun Arya Kebo Kuning ngandika Patih kula anu payus dipiagul kalayan dipikareus coba menta diukna kaharep kula sangat sono nu taya papadana kaharep diukna ti rawuh timalan abdi Gusti nampi kana pembagi salira
kalayan nyuwun katampis mah pangebekti kahnyupan jenengan Sri Paduka pupu dening ati semaheun abdi sapangesin nagri Prince Sendani semaheun para warga masyarakat di daerah anu payus dipunyung di dama-dama semah kapihatur Gusti Prabu ujas tuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka pati hatur nuhun geran kali perkawis naon cobi ulan tina naon rupiah kalepatan muga ageng sawa cukup lumur jembar hapun tenda anu kateda Gusti Arya tina soa kasalahan leres ari urusan kasalahan mah urang pada saling maklum we leres ulan da urang mah makhluk kakenaan ku Allah jeung gingsir bener wae lain malaikat salah wae lain setan teu cicing dina hiji martabat sok kabeneran jeung sok kasalahan tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajeun tara kapake sore tak eta kodrat irodatna urang salaku makhluk nya leres urang pada saling hampura we dakwah di jimat anu pangampuh-ampuhna di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang di mana wae keur kumaha wae reka mana wae lamun ngabogaan jiwa leah mana hampuraan kasasama dijamin kasalamatanna ku numur beung alam nya leres di antarana kaancuran ieu jagat di antarana harenghengna ieu jagat riweuhna alam dunya teh nyaeta di antarana ieu budaya hampura geus jadi barang anu mahal ieu ulan budaya hampura geus jadi malah naon harga anu hese di hontana semohon ulan budaya hampura geus jarang ai lain uusuman mah dimomorekeun uusuman kumaha budaya hampura teh uusuman tempo datangna hari raya besar Idul Fitri kakara jiga nu heueuh saling hampura tilu poe tidinya pabaeud-baeud deui leres ulan datang we usumna kurban Idul Adha kumaha ta beres salat Id mah heueuh saling hampura beres yang ngabagikeun kurban saling omongkeun teh saling ngomongkeun ulan komo nu kabagean tulang wungkul mah kukulutus nah cenah kabagean teh tulang wungkul nah kabagean teh cenah kulitna wungkul nah kabageanna teh jeroanna wungkul eueuh rasa syukur dina hatena lamun ditingali mana kana sagirangeunana pangeran ngagubrakeun katerangan lamun maneh nyukurkeun nikmati kami pasti eta nikmat maka tamah deui sanajan menang tulangna wungkul syukurkeun sabab naon dina tulang aya daging anu eueuh dina daging naon sumsum ngaranna apa ngeunah eta sumsum teh ulen karasana ya leres tuh lamun disyukurkeun mah jadi nikmat jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa moal jadi panyakit dijamin ku numur beung alam sabab naon disyukurkeun di mana syukur nikmat tamah deui
mau jadi penyakit lamun segala rupa persoalan disyukurkeun. Waduh ya ieu mah ara datangna rugi teh ara. Datang untung owah-owah, datang untung poya-poya, datang rugi ara. Padahal untung jeung rugi hade jeung bener tetep datang nanti Allah kene. Tapi manusia lolobana kulantaran loba kahayang hayang ngeunah mung teu ngeunah. Tungtungna naon? Tungtungna di mana datang teu ngeunah teh ara jeung subaha. Nyalahkeun ka pangeran. Urang maring ka pangeran padahal silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Ya, leres. Umatak ieu tingkatkeun deui budaya hampura anu geus hampir leungit. Ulah gengsi urang lamun geus ngalakukeun kasalahan teh. Penta hampurana ka papada manusia anu disebut islah. Menta hampura ka papada manusia disebutna islah, tapi menta hampura ka numur beung alam disebutna tetobatan nasuha. Ya, lurus. Geura jemarkeun ieu hate. Geura jemarkeun ieu manah ulah aya gantar kakaitan papada manusia sabab naon? Panghade-hadena jelema teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kapentingan balarea. Ya, leres. Kumatak hampuraan. Da tengah hesekeun agama mah. Sakamampuna agama mah teu kudu maksakeun maneh. Sakabisa urang nepi ka mana kahontana ngan di dieu urang ngalengkahkeun ulah cicing wae ngalengkah nu penting ngalengkah. Tarekahna ikhtiarna pikeun ningkatkeun katakwaan jeung keimanan ka numur beung alam. Ya, leres. Sok tong waka nuduh kanu jauh ulah waka nyawang kanu anggang nu deukeut geura deuheusan nu caket geura deuketan sabab naon agama tadi tengah hesekeun hampuraan we heula ka batur pe hampang muara riged awak teh ya leres. Ayeuna mah geuningan komo di kota mah kadang-kadang teu wawuh jeung tatangga teh. Laras ular eta. Padahal silaturahim teh eta teh barang anu luar biasa. Manyangkeun rejeki, manyangkeun umur. Ya, leres. Ayeuna di halangan di hijaban. Sabab naon loba kasieun jelemana. Loba kasieun kumaha, loba kasieun barangna digerampok batur, barangna dipentak batur. Sieun kasoro. Ya. Leres. Nepi ka poho kana tugas jeung kewajiban manusia nyaeta moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah. Di antarana ibadah teh hampuraan. Salah sahiji bagian tina ibadah teh hampuraan, deudeuhan, welasan, kasihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek nyangeun kanu poekeun nganteur kanu sieun. Omo jeung tatangga Dalamun galingging panas tiris tiapan tatangga heula nu apa teh? Tangtos nu caket. Pasti nu deukeut heula nu bakal apa teh nu matak, sok ulah nuduh kanu jauh lah nyawang kanu anggang nu deukeut geura deuheusan. Eta.
lain mungkul dina diri pribadi tapi syariatna urang jeung tatangga urang jeung papada manusia anu deukeut geura leuwih deus sanajan beda-beda pamadegan sanajan beda-beda agama sanajan beda-beda pendapat tapi tetap urang kudu ngahormat sabab naon di beda-beda teh ieu teh ciri tanda-tanda keagungan pangeran supaya ta'aruf urang sapapada manusia nya leres supaya saling kanyahokeun di beda-beda ku pangeran teh dalam di dunia sarwa mah rame ieu jagat dalam sarwa di dunia mah kabeh jelema moal rame ieu teh jagat teh leres sok bayangkeun lamun di dunia ieu kabeh beungeut jelema sarua sok bayangkeun milu mikir me biasa ieu otak teh milu tafakur ulah diwawelan wae sok pikiran lamun kabayang ieu di dunia kabeh beungeut jelema sarua dari weu bunga poe teh pahili we meureun pamajikan teh sarua atuh atawa kabeh jelema di dunia ieu beunghar kabeh sok kabayang lamun kabeh jelema di dunia ieu beunghar kabeh saha nu rek macul saling mikabutuh da adugan-adugan ge moal daek meureun macul nu beunghar mah ya ada boga meureun moal daek nyuling katawa kabeh di dunia ieu jelema jadi dalang kabeh atuh moal ngawayang aing di dieu ngawayang jadi masorangan ngawayang jadi masorangan terus ngahibur bangkong nya batak di beda-beda teh ciri tanda-tanda keagungan pangeran supaya ta'aruf supaya saling kanyahokeun leres ieu mah beda pamadegan saeutik silih omongkeun beda pamadegan bid'ah dolalah beda pamadegan beda agama kafir gampang ngakapirkeun ka batur teh kade curug nuduh hiji ka batur nitilu ka urang balik ka urang bulan teh waduh nya leres rumata kade ulah alergi ku perbedaan rumatak di negara urang aya bineka tunggal ika sanajan beda-beda tapi tetap satu tujuan ngan kade ieu bineka tunggal ika teh ulah jadi bineka tunggal deungeul alah cekengeng beda saeutik silih tonyok beda saeutik silih baeudan hak manusia ilahiyah beda manusia ya leres tina ngaran beda-beda moal sarua kabeh leres sok di dunia ieu kabeh kaparengkeun ngaranna kabeh di dunia jadi udin da lieur meureunan lamun lempang teh ditanya teh ku baturna ka mana din udin gitu reka mana maneh din nya eta rek kaondangan nasaha nu hajat udin hajat naon udin teh eta udin teh ngawinkeun saha udin jeung saha eta jeung udin deui jeung neng udin nya jeung neng udin da beuh wayang dalangna teh udin lalakona udin gugur digamangan ku anak udin dialokan ku anak udin dipekingan ku incu udin disupiran ke sepupu udin abdi oge alona udin ya leres
jadi ulah alergi ku perbedaan teh Ya. keagungan pangeran ya perbedaan teh beda-beda teh negara beda lemur beda nya buuk sarua hideung tapi pan pikiran mah beda-beda kudu ngahargaan ka batur kudu ngahargaan karena pendapat batur sabab naon ye pendapat batur teh gumantung kana hiji lingkunganana sudut pandangna teh beda sabab naon nu mangaruhanana sudut pandang hiji pendidikan dua lingkungan tilu hakaneun waduh contohnya aing nulis angka genep di dieu ku aing mah disebutna genep ku anjeun jadi sabaraha 8 tuh padahal eta kene cek aing mah genep tapi cek anjeun 8 tah kumaha supaya teu pasea kumaha tempo maneh ningalina ti mana sudut pandangna ti mana Ya eta. tubot ya jadi we ngahargaan urang ka papada manusia teh moal aya pasea nya tentrem ayem geunah merna tur tumanina ya leres heuh ieu mah ngomong teh keur ka kurang sorangan keur kaula pribadi da lain keur ka batur keur kaula sorangan keur kaula kene sabab naon eueuh katerangan saeutik dina katerangan saeutik oge fungsina pikeun ngatur diri batur dan ngatur diri sorangan ari agama turunna ka manusia teh nyaeta supaya nyampurnakeun akhlakna lain akhlak batur akhlak urang akhlak pribadi aduh Gusti nu agung ya leres nu matak sakali deui yuk urang tingkatkeun ibu daya hampura anu geus hampir leungit komo di kota mah oh Kumaha ta? jeung tatangga teh kadang-kadang teu wawuh Kana imah di kota mah pacangkung-jangkung bentengna ge kalian butuh tarasi teh hese di kota. lain pager we benteng kasebutna ge teu puas make benteng di luhureun benteng di eusian beling teu puas keneh beling kawat berduri Wah eta. teu puas kawat berduri make setrum teu puas ku eta make CCTV Yo. san puas keneh dihareup make pos satpam teu puas ku pos satpam di jero aya anjing galak Wah, barukan teh. ya waduh Gusti nu agung lain teu meunang tapi niatna naon menang wae nyen ka bentengna naon oge tapi niatna naon ulah nepi ka ngaganggu tatangga anu belah gigir kadang-kadang ku sebab benteng luhur eta tatangga anu belah gigir moe baju teu garing-garing kahalangan ku benteng da ieuh we sapopoe anjing gandeng ngapeuting ya lain teu meunang tapi sok sakala pake meunang tapi tempo tadi ge jelema nu panghadena jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan belarea timbalan Gusti Prabu lumatak dina waktu ayeuna urang contohan ku urang da dakwah nu paling hade teh lain saukur sungut tapi dakwah nu paling hade teh nyaeta amal perbuatan supaya katempo ku batur jadi contoh nya Kangjeng Nabi Muhammad teh pan uswatun hasanah contoh anu paling hade nya leres itu teh wana naon urang buta ngomong kieu naon wana naon urang bangsa buta ngomong kieu nah da pangeran mementeuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat Ya atuh. pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena Ya.
jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karidoan mantena. Pulihkeun loba jelema, beungeutna jelema hatena buta. Yeuh dengekeun ti. Leuwih hade jadi jelema bodoh digamarkeun ku budak angon anu hina dina. Jeung tibatan ulang ayeuna jadi pamimpin anu sulaya tina baya, jalir tina jangjina, luncal linci luncat ulang udar tina tali gada. Sabab naon? Dengekeun ye. Teu saeutik dina zaman kiwari jalma hayang jadi pamimpin nganyukupeun neangan untung tina enteng. Neangan kesempatan tina kasempitan mukmak pribadina tanpa malire karena amanat penderitaan rakyat. Ya, leres. Sabab naon? Initna teh tina durukan. Lolobana ayeuna jelema hayang jadi pamimpin, initna tina durukan, initna tina kahayang anu rohaka. Kaituna loba kasieun jadi pamimpin teh. Sieun kumaha? Sieun ku jurig lain. Sieun ku uka-uka lain. Sieun ku naon? Lolobana jelema ayeuna pamimpin ayeuna loba kasieunna teh lain sieun ku uka-uka lain ku sieun ku naon-naon, tapi lolobana sieunna teh sieun teu beunghar. Sieun teu kabeuli mobil mewah. Sieun teu kabeuli tanah anu lega. Sieun teu jadi jalma konglomerat tina loba kasieun kaituna naon ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Teu nyaho duit negara, teu nyaho duit rakyat dileg-leg ku sorangan baru kana moal melag dina tikoro. Amit amit. Ya, leres. Ya tapi bijilna ti buta mah didenge. Tah, nu matak ari ngelmu ulah neuleuh jelemana. Maksudna ari ngelmu teh ulah dempo anu teh ulah ditempo nu nyaritakna tapi dengekeun perkara nu dicaritakeunana. Ungdur makola wala tangdur makola. Sabab naon lamun ditingali jelemana kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Waduh. Kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Oh, sabab bahaya lamun ngelmu kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep bahaya. Contohna sanajan kaula ngomong goreng, sanajan kaula ngomong salah kulantaran maneh resep ka aing kadang-kadang digugu. Tapi sanajan kaula ngomongna bener, sanajan kaula ngomongna loyo jeung aturan moal digugu sabab teresep ka kaula. Nya ningali senalna gahayang miceun. Sanajan biji tina buol hayam ari endog mah dahar. Nya leres. Ayeuna biji tina punten tina bujur kiai ai waduk memontong da bau. Potong keuleuh aya. Ya leres. Jadi ulah kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep denge nu dicaritakeun ulah ngadenge dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ngadenge jelemana. Leres. Misi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Eta ulah. Waduh luar biasa ngeran. Oh gitu. Guru Jojo. Ya. Yuk, urang salaku ayeuna kaula salaku Arya di ieu nagara di ieu wewengkon Prince Sendani. Urang tingkatkeun dina segala widang kagiatan demi kepentingan masyarakat. Urang ngokolakeun ieu anggaran pendapatan belanja daerah supaya nepi ka hakna, nepi ka masyarakatna. Sabab naon? APBD teh eta teh ti rakyat ke rakyat untuk rakyat. Ya. Digaji ku rakyat, urang tepan dijenengkeun ku rakyat, diangkat harkat derajat teh ku rakyat.
nu matak urang ayeuna ka rakyat rek kumaha nah harek memikin rakyat derita atau ngangkat atau ngemban amanat penderitaan rakyat ya leres nah memang nak kaulah tadi gaji ku rakyat ya babatok siapa ai rakyat bayar pajak ke mana asupna ke negara pajak mobil ke negara pajak tanah ke negara tidinya urang menang gaji teh daerah ku rakyat sebenarnya mah dadung hakikatna dunungan urang ke rakyat dina undang-undang ditegaskan kedaulatan sapinuhna aya di tangan rakyat jadi jelas rakyat pamimpin urang lain urang pamimpin rakyat urang mah paling lila 2 periode eta ge lamun kapake tapi rakyat sapanjang negara ngadeg rakyat tetap aya moal aya anu disebut pensiunan rakyat sok bayangkeun lamun eueuh rakyat urang rek mimpin cucungu kitu da bau-bau nya leres nu matak ulah wakasuka seuri urang salaku pamimpin dina mangsa masih kena aya rakyat anu kalaparan ulah wakasuka seuri dina mangsa urang salaku pamimpin dina mangsa rakyat anu ese asup ka sakola kulantaran biaya sakola amaha ulah wakasuka seuri salaku pamimpin dina mangsa masih kena aya rakyat anu hese asup ka rumah sakit kulantaran biaya rumah sakit apung-apungan da geuning ayeuna mah lolobana lain kabeh ieu kade lolobana teh ayeuna mah rumah sakit teh orientasina teh kana duit wae jadi bisnis kesehatan teh orientasina ieu lolobana teh tapi teu kabeh lolobana contohna nu gering datangna tina Mercy turun tina Mercy nu gering turun tina mobil mewah eta perawat jeung satpam butbet langkar tilu dipake padahal nu geringna sorangan kursi roda satpam keluar kabeh sabab turunna tina mobil mewah padahal geringna teh sapira hapur romeheun teh cik urang dieu mah tuh perpecahan antar suku sapira gondongeun tadu beunghar mah sok olo-olo geuning saeutik teh beda jeung urang kampung geuning saeutik teh teu dirasa urang nu beunghar mah geuning saeutik teh nya leres tapi naha maona maona geus nini urang Cibunut geringna geus ripuh dibawa ku salakina aki-aki urang Tegalsari dibawa lempang asup ka rumah sakit geus ripuh eta nini napas daging geus hohe geus bengok kadang-kadang digulang gaperkeun saha nu bertanggung jawab saha nu bade mayar mana KTP-na sakitu geus ripuh waduh kulantaran geus nini ripuh lempang ti imahna datang ka rumah sakit diantep kadang-kadang ngalepaskeun nyawa di rumah sakit teu kurang teh nu kitu ai geus maot teh perawat teh ngadon ngomong kieu cenah bapak da maot mah geus takdir heueuh bebal di mana-mana ge maot mah takdir kan mana rasa prik kamanusiaanana mana rasa kamanusiaanana lamun bener-bener anjeun ngaku manusia tobat Gusti numur beng alam sok urang benerkeun ku urang ayeuna birokrasi anu kiwari hampir awut-awutan reformasi birokrasi di urang sabab naon cing inget ieu nagara disebutna republik
aire hartina kembali publik harti kena rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat nu matak jadi pamimpin kudu ngabogaan pamadegan pamimpin ulah hayang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyat cocok eta ya leres ya aing rek jujur ya dah tapi tong dibeja-beja dah antara kita mumpung duaan antara kita berdua we naon teh hayang apa pamimpin nu deukeut jeung rakyat tuh sanyana saha lain bupati lain gubernur lain presiden lain camat lain lurah tapi sabenerna pamimpin anu deukeut jeung rakyat teh RT si RT marokan teh jasana ulah ngamomorekeun kana pangkat RT sanajan pangkatna ceuk pandangan manusia panghanapna pejabat panghanapna tapi hakikatna anu leuwih deukeut jeung rakyat anu leuwih deukeut jeung rakyat teh RT tan boga data nu matak di ieu nagara di ieu kaaryaan di ieu wewengkon di ieu provinsi aing rek mere programnya eta intensif RT rek ditaikeun 2 kali lipat wae beres jalonkeun RT isut mah urang sok da RT mah eueuh kampanye pernah teu aya ngadenge ngadak ngawayang gara-gara kampanye RT moal kadang-kadang RT mah ditulis tongong jadi RT na teh teu nyaho ya nu matak ulah ngamomorekeun sabab naon di hadapan pangeran kabeh rekep deng papak sarua naon atuh jabatan naon nu dipiagu teh naon dina tak-tak teh nu dipiagu dina dada teh naon nu dipiagu dina tak-tak jabatan teh naon ku anjeun sabab naon geus maot mangali gincing lakot ciptu murah puloda ngali gincing teh sanak teh keluargaan diboehan ge kudu hirup babatok sia barokan bulan sing emot waduh Gusti lagu ngorulingkak bulu punuk kaula aing ngadenge kitu jorei hayang ka masjid salat bulan rek salat ngilu ngecas kitu we pagawean teh main PC wae lain teh penting lurah lain teh penting camat lain teh penting bupati lain teh penting gubernur jeung presiden tapi ieu mah kaula rek mere motivasi ka para pejabat nu luhur kudu leuwih hormat ka pejabat anu hadap anu langsung bersentuhan dengan rakyat anu langsung katingali kudu mata jeung kalakuanana nyaeta RT sebab naon sok hayang geuna berat RT mah katemleuhan lolobana komo dina bangsa bantuan sosial kamari mah lolobana RT nu katembuhan barokan bulan ya sabab naon lolobana bantuan teh nepina teh ka eta kene sabab neuleuna administrasi kade urusan bencana lain urusan administrasi kade lain urusan kutupa KTP kartu keluarga urusan bencana tapi urusan bencana urusan anak kemanusiaan eta urusan musibah mah bulan tong neuleuh KTP aya urusan bencana mah mana nu kalaparan buru-buru bere tulungan da urusan anu beuteung keun LPJ mah belakangan bisa gampang nu kitu menang jelema aduh tah jadi pamimpin teh kudu bisa ngalengkah jika kitu ulah normatif hungkul atuh sia teh kudu aya lengkah anu konkret kudu aya ceuk mah improvisasi jadi pamimpin teh ulah kitu we ulah monoton nya aya gebrakan supaya karasa manfaatna jadi pamimpin teh sing aya guna rumaos Gusti ya karasa we ngalebok ka buta bae geus kieu mah nya iya gelan ya leres tah nu matak ieu
da lain keur anjeun ieu teh keur kaula mamatahan kaula nya wih deui we ka urang ulah balikeun deui ka urang kabeh oge ieu teh mamatahan diri kaula supaya leuwih eling introspeksi supaya introspeksi leuwih gede tibala lir bendra ieu ge barang nuju aya impal wacana di luar aya tamu daya sanesnya eta ti nagara Trajutisna ti alun-alun nagara ti karaton Trajutisna nyanak serat nya eta ti Raden Suteja putrana Prabu Batara Kresna mantuna raja di nagara Trajutisna teh kalaresan kagungan putri Dewi Tisnawati nikah ka putrana Kresna namina Raden Suteja nyanak serat di Suteja kanggo ieu Arya Keboh Kuning pangapunten bulan wis ala dia batur anak daya anadayo ono opo anadayo anak tirada mata duduk ulah anak kuda lepas saking kerangkeng duduk eta oge ono opo anadayo sakabi oge tadi Aisyah molotot bulu jancok daya saking endi saking Trajutisna ulah sopo arane Raden Suteja oh katau siapa dengekeun goblok atuh utusan anak ieu mah utusan Raden Suteja sampun dumugi datan niratanga Demang datan niratanga Demang dan bangga ewuh mangkulengan Syaha kakasih ngaran kaula Kaladurwiksa leres di mana kaula teh nyaeta ti karaton nagara Trajutisna kaula teh ieu teh mangul utusan ratu ngeman amanat raja dina waktu saeuna ngaran ahli seni jeung jelema ieu nyaeta kaula teh ngabantun Walapatra mawa Walapatra ari Walapatra teh naon Walapatra teh serat surat leres ti saha ti Raden Suteja mantuna raja putrana Prabu Batara Kresna mana suratna Kinandak Umamrat Matukia Malaras Kinandak Umamrat Matukia Malaras nampi Walapatra saking Suteja nuhun Kaladurwiksa mangga geura awas Gusti urang baca heula urang baca ieu teh naon ieu teh serat ngan dina ieu teh dina iPhone dina tablet dina tablet leres naon yeuna passwordna aduh passwordna teh nyaeta trajutisna.com waduh trajutisna.com mangga buka heueuh ge
leuwih teuing geus. Aduh. Tekirang sareng telangkung dina ieu walapatra teh daya sanes. Raden Suteja ngutus ka ieu Arya Kebo Kuning kanggo nyiapkeun pasukan margi Rajutisna bakal perang jeung nagara Pringgandani. Hengkang samya ngalaga naon Gusti Arya cigan luas alah Gusti nu agung Giri Lusi lan paingan Giri hartina gunung Lusi hartina cacing paingan atuh teu sangka sauruk samerang nyamuk naon Gusti aing dititah nyiapkeun pasukan rek perang jeung Pringgandani ai daek sameldok perang sareng Pringgandani bener kenaon masalahna itu hah jawab Syai Gusti masalah naon cik jawab masalahna aya naon jawab hayo tong sesentak atuh reuwas kaula teh kumaha mun ragdag jantung nya aing ngawitanana mah kieu ka karaton nagara Trajutisna teh aya nu sumping saha putrana Ibu Ratu Arimi kakasina Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca Leres dek naon teu kirang sareng teu langkung Gatot Kaca teh bade ngagugat leres ka utusku ibuna Ibu Ratu Arimi ngagugat naon ngagugat ieu wewengkon Prince Sendani nah maka digugat apaan ieu teh cenah saur Ibu Ratu Arimi teh wewengkon Prince Sendani teh ieu teh salaresna kaasup ka nagara Pringgandani nagara Tarjutisna nyokot wates leuwih teuing ieu Prince Sendani kabawa ku nagara Trajutisna tah nu tungtungna Ibu Ratu Arimi teh ngagugat semohon buluy Ari Kuraja mah bade dipasikeun ieu teh buluy ngan Suteja putrana Prabu Batara Kresna minantu raja keukeuh ieu kedah dipertahankeun diancam raja oge naon ngancamna garwana Suteja Tisnawati bade diserahkeun anjir pasrahkeun teh kitu ai raja pan budak teh kan hiji-hiji nah si mata wayang sieun jadi rana anakna ieu kajadian teh dipasrahkeun ka Raden Suteja atuh ketok palu antara Pringgandani jeung nagara Trajutisna nyaeta di wewengkon ieu Prince Sendani bakal diayakeun bandera beureum perang antara Gatot Kaca jeung pihak Suteja Allah edan jadi urang teh aduh paingan penting aing ngimpi diberi kapiting nya we merenya nyata we meureun aing kapiting teh pan sok ngagali taneuh rek aya nu ngagugat beuneunan aing kapiting mah biasana teh angka genep moal genep 0
tak itu Gusti Jadi tah mangga ayeuna dina waktos ayeuna geura siapkeun pasukan wireh nagara Trajutisna bade ngalawan nagara Pringgandani marabutkeun ieu wewengkon Pringgandani wayahna siapkeun pasukan siap mangga kaula salaku bawahan nagara Trajutisna siap siaga iraha wae keur di mana wae keur kumaha wae nu penting demi negara demi bangsa kaula bakal nyiapkeun pasukan anu saloba-lobana sae ayo pada lumampah sarya mangga Patih abdi Gusti siapkeun pasukan mangga Bukan niraya lumunur wewetin nilayang rana wewetin nilayang rana Permios Gusti Bral Aduh Gusti numur beng alam tersangka jadina urang tegeningan pakanying harapan perang ngalawan anak buah nasi Gatot Kaca saparakanca ulah salempang jeung hariwang dabongan janji urang satria nyaeta ulah lancalinci luncat mulang udar tina tali gadap satria ngabogaan kewajiban pikeun ngabela nagara jeung bangsa keur di mana keur kumaha rek kumaha kaya naon kaayaanana wayahna dina waktos ayeuna siapkeun para pasukan bangga Gusti ayo pada lumampah dan nirahing kang samya munur satengahing harga munur satengahing Aria Permios Bral padahal mah bener ieu teh kanca kumaha ulah dalam mun ditokot kana kasang tukangna sajarah teh memang nyaid nagara Trajutisna teh aya kasalahan karuhun baheula dah laras ulah anu nyokot wates leuwih teuing semohon anu tungtungna ieu wewengkon Pringgandani kabaud ku nagara Trajutisna atuh meureunnan ayeuna teh arimi teh ngagugat laras eta ada apa kaula ge Suteja teh minantuna raja anak Kresna semohon ngan beda imah Suteja teh beda jeung nulian beda sifatna eta beda jeung bapakna Suteja teh gede babato gede hulu pangrasa ieu aing uyah kidul pangrasa bapakna Batara pangrasa sakti na luar biasa nu tungtungna timul kasomongan ieu Suteja Gusti tapi da ieu tugas negara kaula pikeun ngabela nagara jeung bangsa semohon geus teu ditempo saha nu salah saha nu bener nu penting ngabela nagara jeung bangsa siapkeun pasukan ayo pada lumampah